Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan rakyat pasisian orasi. Orasi di saung panjangiti. Duh, ya cengek tereh panen lah, pokoknya mah dijamin sehah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru udah nih. Dia bager, dia sok calik. Pahi dia. Ke. Bade kamarana itu nu garulis teh. Bade ka ayah teu acan lebaran. Teu acan lebaran, pan kamari atos lebaran mah. Pan bade silaturahmi ka ayah. Sakantenan nyuhkeun hapunten ka ayah. Oh, gitu. Saya atuh gitu mah kedah silih hapun. Ten. Tah, ayah bae naros. Sok lalatihan keneh nari tara. Oh, sok atuh ya. Sae kedah ngalestarikeun budaya Sunda. Diajar sing leres-leres, diajar di sakola sing garetol, diajar ngaos sing getol, diajar kesenian sing getol oge. Ulah bobogohan kade. Nah, ya, ulah bobogohan. Nya atuh pan itu sarakola keneh ulah bobogohan. Pan sarakola keneh sadayana oge. Berarti minggu mah biasa bobogohan atuh ya? Saur ayah oge, sakola keneh mah teu kenging bobogohan. Kan minggu mah libur ya. Heup, jempe. Kalah kegalaraneng. Pokona mah ayah mah nitipnya diajarna sing leres-leres, sakolana sing leres-leres. Pokona mah nya kade ulah hilap, urang ge telah ngelestarikeun kesenian Sunda. Apal keneh teu narina. Apa tuh ya? Leres apal? Tah, ayah ayeuna hayang ningali hidup nari sok pamit tiasa nari mah, tapi sing sae nya. Mau naya. Sok nari itu di teras. Ayo. Nyi Ronggeng loba nu nganggap saukur dongeng nu teu puguh juntrul jeung rengkolna ukurna trat jadi sajarah sastra pitutur. Tapi sing ingat hiji basa nu geus lana inangtu aya sasakalana. Saha nu haat, saha nu iceus kana ieu perkara. Lodaya Puragabaya gesan tandang sajamidang. Lodaya maung karuhun ngagaur anu ditunggangan puraja kami nace permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan Karawang. Walu bakal melaksanakan nepingkan diproklamirkeun anak ieu nagara. Ieu teh malu biasa para pejuang, para karuhun nu geus paekosona nulunkeun jiwa jeung ragana pikeun kamardikaan nagara. Tapi cinta yang disebut pejuang bisa kabeh kudu rongkah di medan perang di Karawang. Nyi Ronggeng midang najan narah lir raga tanpa sukma, tapi inya terisi upati nggoning bebela kalemah say.
jajak kaala pangeusi pesakna kaeren ku perbawa nyironggeng lain alat pikeun gini-gini curang lampah tapi sasieureun sabeunyeun pikeun modal perjuangan. Lodaya Puragabaya. Har itu nunari teh kana kalabur. Barudak, dieu. Dieu. Kula aya ya naon? Kadari geulis kadari. Sok calik, Rai bager ka dieu. Iya teh nu geulis teh bade kamarana lalumpatan tadi teh. Bade jajan ayah. Iya, daripada jajan ayah gaduh naon cing hoyong teu. Tah, naon cing? Oh, cemilan 10. Geuning terang. Apal atuh eta teh nu viral teh di Cianjur.
Raos pisan atuh eta mah. Eta mah karesep abdi 910 teh. Raos pisan. Ih, eta teh naon? Da abdi mah teu acan ngaraosan. Tak can ngaraosan cemilan 10. Cobi atuh raosan sok bager geulis. Raos pisan. Hayong. Hayang. Ye. Cana kabuminya, canda kabuminya. Wartosan, Kak. Heeh. Eueuh mun hebring pisan ieu cemilan 10 lain sambarang cemilan. Geus 13 tahun malah geus ngalanglang negara lain ka Dubai. Deuh, pokona mah urang mah sabisa-bisa kudu mencintai produk UMKM Cianjur pokona mah lah. Dah rek nurutan ke mah rek nyieun produk 11 12 pokona. Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan